Jadi jelema jauh jeung Allah teh pentingkeun teh baheula. Pak urang teh baheula teh jauh jeung Allah teh ibadah teh ngan unggul jasad unggul. Tah ibadah jasad unggul teh eta jelema nu dijauhkeun jeung Allah. Tapi urang ibadah keur dilaksanakeun ku urang puluh-puluh tahun ibadah dohir unggul eta teh penting. Yang penting nanti tuluikeun ka itu ya teu goreng sebenarnya dengan kurang halus gitu ya malih lamun teh mah dibahasakeun ku ahli hakikat mah itu syariat teh kacida wajib nanti Allah Subhanahu wa taala ya, jadi urang ibadah dohir ibadah syariat ibadah jasa urang itu penting sama Allah. Mata tong ngantunkeun ibadah dohir, ibadah jasa, ibadah syariat atau diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Li annal farqo wal jamaah mutalajimani. Sabab makom jauh jeung makom deukeut teh eta talajum duana. Ngeket duana. Jadi jelema keur dijauhkeun baheula ayeuna dideukeutkeun bisa ngadeukeut teh da nyaho baheula jauh kitu. Di zaman urang keur baheula jauh jeung Allah karasa teh. Taena marasa alhamdulillah deukeut ieu. Jadi masa lalu teh mulai dibuang gitu tapi diingat-ingat gitu. Kada-kada jelema teh jadi beungarkeun teh ingat keur balangsa baheula. Aya babaturan keur balangsa baheula kan ingat baheula ribu. Nah, teuing maneh beda sebenarnya mah teh hate teh teu ngaku teuing saha maneh gini kadang-kadang. Itu loba jelema nu beunghar teu ngaku babaturan anu baheula teh kitu. Padahal makom urang keur memeh dibeungharkeun teh itu teh penting. Ya, sebagai pengalaman kadieuna supaya urang mikir keur beunghar teh geuning urang teh baheula teu beunghar heula kitu. Ulah ngalemmitkeun baheula urang kitu. Nah, lolobana jelema geus hasil ayeuna mah sok poho kana baheula. Keuribu mancing rarencangan uribu teh padahal karasa keneh beunghar we poho ditanya mah cece saha hilang deui. Udah geus beunghar teh. Semua kadang-kadang tahu tuh halatul farqi kama mal tali ay makomal farqi makomil farqi matlubun alaika. Jadi makom jauh jeung Allah itu dipentingkan keranjeun teh. Nah, penting keranjeun dengan ulah betah dina urang makom jauh jeung Allah. Tong betah nu disalahkeun mah betah. Kan dabi maju loba dosa, keur bae loba dosa. Teu makom jauh jeung Allah. Nah, ada akan ieu ngabaikeun loba dosa, lain ngabaikeun loba dosa. Keur bae dosa baheula da sidik geus aya. Ayeuna mah omean salira urang supaya kumaha teu ngicak deui eta dosa. Di dosa baheula teh lain goreng ka sidik digorengkeun tidak geus goreng. Kumaha tu abdi mah hayang ngaji hakikat teh abdi mah loba dosa heueuh matak-matok ngaji siang loba dosa gitu. Pan begitu geuning begitu. Udah abdi mah cilaka kan teu aya hiji waktu terase doraka abdi. Masia sepupu ka inung bapa boga pamajikan dicarekan we bapak. Abdi mah geus belum murah doraka. Kira-kira abdi cik dia lamun daek kana jalan lembah ka Allah komo ngadangukeun ilmu abdi rek dilembangkeun moal ku Allah. Wah, geus loba teuing nu sanaki cigan. Nabi jajaten makom jauh jeung Allah teh matlubun alaika dipentingkeun kana itu saking bageurna Allah. Rugikeun ka urang nu sakieu seueur kakieuran Allah teu ningali ka urang-urang nu penting niat urang ayeuna.
dihiyap Allah. Jadi pilih nu ngaji hakikat, nu ngaji ilmu tauhid, nu carakat kana ridona Allah ieu jelema-jelema nu dipilih ku Allah unggul. Nu dipilih ku Allah teh nu teu aya dosa teu teh. Ya nu tukang ibadah tuluy teu. Tapi Allah kadang milih jelema nu seueur dosana mangga dihidap ku Allah. Li annal mar'u wal jam'a mutalajimani. Sebab makom jauh jeung makom kumpul jeung Allah teh itu mutalajimani anu ngeket duana. Wala buddha jeung teu meunang teu lil abdi ka si abdi min humatina itu parku jeung jamna. Itu jantan jadi ke urang. Mun urang jauh jeung Allah parku ngaranna. Mun urang tos dideukeutkeun ku Allah jamu ngaranna. Sebab urang teh teu tiasa leupas tina makom parku jeung jamna. Model jelema dipaparina sehat jeung geuring. Jadi makom geuring teh penting sebenarnya. Supaya urang sehat ingat gitu. Ya. Yen urang teh hiji waktos mah bakal digeuringkeun ku Allah. Ulah ayeuna urang geus sehat pokokna geuring, urang keur geuring tara pokokna tara sehat. Jelema digeuringan ku Allah. Tapi ngadua ka Allah aya sehat. Tapi jelema geus sehat pokokna geuring, pokokna ngadua aya geuring. Itu litik itu teh. Jadi urang keur teu gaduh dunia, yen urang keur dibere dunia ku Allah itu teh taranjung duana. Ya, ulah dileungitkeun kaingat urang keur baheula teu boga dunia teh. Sabab eta perjalanan urang samudayana. Tuluy ayeuna urang dititipan dunia ku Allah. Tah geus dititipan dunia ku Allah tong pokok urang baheula can dititipan ku Allah. Wa inna man maka saeuna jelema la tafaraqo anu teu aya makom parku lahu kasejalmi eta lahu budiyatan lahu teu aya sifat kaabdian lahu kasejalmi. Jelema nu teu aya makom parku mah moal naik ibadah. Lamun jelema ngaji hakikat ngaji tauhid ya dibahas teh ilmu kaaluhan unggul. Saatosna jelema dipaparingan ilmu katauhidan, salat teu katingali, jumaah geus horea, pamajikan geus ditinggalkeun, anak geus ditakola, ngomong kitu. Keke hakikatna naha. On sebabna urang geus jamaah jeung Allah kitu cenah. Jadi makom parku mata baheula kitu cenah. Nauzubillah. Itu daya sifat keabdian begitu. Mata beuki urang dijamakeun jeung Allah, beuki katingali ngaran kasifatan keabdian urang samudayana. Tong dikantungkeun. Ya begitu terangkan ilmu geus teu daya ibadah usaha ikhtiar kaluar dina pada pelan urang samudayana. Jadi bergantung hati ke Allah ninggalkeun saehat urang. Untuk nanti jadi undang dindingan iman. Lalu mun getol ngapalkeun ibadah kitu teu teu iman. Namun teu usaha kumaha. Boro-boro ting boga budak genep alom sadunya biaya kumaha urang. Eta narosna matra usaha kumaha lo. Halus dina hatena mah teh itu namanya ngan goreng dina sarengatna peda katingali atuh teh jag-jag keur manehna teh. Lu sehat dibere ku Allah. Komo morat mah dipaparinan keneh ku Allah. Nah kunaon mah di teu naik. Duh kada teh terang. Lieu ieu kitu panauzubillah. Pek satuntung urang dititipan keneh ku Allah. Ya kepercantenan urang dititipan keneh kipayah ka keluargi sok siksa mana.
sumangat ibadah jalan kasar, sumangat ibadah jalan nyakatan kata ridho Allah, wasilah urang dipardukeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala.